Aduh, iya motor mani kalalotor kieu euy. Ripuh dibere pusung hujan mah euy. Duh. Iya ieu mah duh. Jika sih sama deh. Kebeneran ku aing ya. Saman, Naon maneh subali? kebeneran man. Maneh aya di dieu euy. Aing teh aya perlu saeutik ka maneh man. Injem duit man 50 we heula man. Iya. Jor-joran ka dieu teh nginjem duit deui. Eueuh lah, nginjem duit ka aing segala. Neng atuh man. Capek man gocap. Aya nya gocap. Eueuh kehet eueuh cuma datang ka dieu nginjem duit deui. Teu gablek duit aing mah. Sia aing pernah nginjem 50.000 meni meuli pisan. Dan aing goblok, aing teu gablek duit. Beas kita kebeuli tuh, beri injemkeun ka maneh. Lah, aing Pira gocap ya. eueuh balik jing lah. Tah, balik kehet. Yang botasan ulah gocapnya. Cek aing teh balik ka ditu. Balik kehet lah. Goblok, jujuran ka dieu teh nginjem duit. Jis teh aing hayang katamuan ge ku budak eta mah teh. Rujit san kehet teh. Ini saman. 50.000 aing nutup bere. Awas we sia saman ku aing lah. Aing. Aing pernah nginjem duit 50.000 meni urusan merenya. Si Bayi, ka dieu gerak. Naon gondrong? Si atas di mana Subeli? Ngaja aing teu ditah ka dieu. Ya, Naon? cek si Samad cenah, sama dek yang sampe. Heeh. Oh, keur bensin. Terus pinjem heula cenah, aya 100 mah atau 50. Heeh. Bener cek si Samad ditah nginjem ke maneh. Bener eta teh ngomong Heeh, sama ngomong gitu. Heeh, kita siang digantian. Heeh. Aya duit lah. Ya, Nya, kayak panggihan si Samad nya. bener eta teh bener. Heeh. Urang dek dibikeun deui tang si Samad. Oke, kok yang Heeh. dipanggil. Samad kari nginjem duit ka aing teu mere. Seku aing jual ngaranna. Pan menang tah gocap. Yang si Samad ah. Wah, tuh aya si Samad na. Taman, cenah si Iyang. Nah, yang naon aing ada gondrong. Yang naon aing mau keur ngelapan motor ka lotor ya. Pan tadi si Subaeli nginjem duit ka aing nyebut menek yang sampo. Sing mah dikasih Subaeli nginjem duit, apa kumaha si Subaeli nginjem duit ka maneh? Bener tadi nginjem duit tadi papangi di jalan nginjem 50. Anjing, lu bener sih teh. Heeh. Aing mah teu ditang nginjem duit ka si Subaeli. Bener eta teh nya 50.000. Heeh 50.000. Aduh. Nah, geuning ngejual ngaran aing mau keur ngelapan motor aing mah. Nah, geuningan iya. Nyebut ek yang sampo cenah aya di si Samad gitu. Teu apa naon aing mah. Nah, yang pinjem duit segala. Teu apa aing mah. Pokoknya mah aing mah teu apal naon. Si Subaeli pake ngaran maneh. Terus aing kudu kumaha? Bayar aing mah tayang apa? 50. Teu boga duit nah jadi Teu hayang bayar apa? aing Aing kudu bayar. Aing mah teu nginjem duit. Gandeng apa? guru aing mah teu hayang nyaho aing mah. Jih, nah kumaha ieu? Bayar dia kan 50. Aing ya si Subaeli koplok lah. Aing jadi kudu bayar hutang teu kurang karu lah. Di debongan nyebut kayak yang sampo tadi teh. Aing ieu jiga tuh lah. Heeh. Aingnya
Aing goblok si Baeli. Kumaha jadi aing kudu mayar hutang da pinjem duit aing mah. Apes ieu kieu ya lah aing boga balan rada seblang-sebling teh aing apes ieu mah apes. Waduh, itu si goblok si Baeli tuh. Papak ku aing, jual ngarang aing ka si Ade Gondrong. Bunang siapa aing goblok? Kadieu. Kadieu. Sia. Sia ngejual ngaran aing kaen. Cicing. Dieu dieu. Sia goblok, tang kumaha ngejual ngaran aing. Jembut ka si Ade Gondrong. Cungar cengir kitu. Sia aing kudu mamayar hutang ka si Ade Gondrong. Apang tadi minjem kasih sama tuh dibere? Nya ku aing dijual ngaran maneh kasih Sade Gondrong. Napang ku bangga jual ngaran aing. Pan payu gocap ngaran sia tuh dijual. Goblok sia mah. Aing jadi kudu mayar hutang teu kurang karu kahen. Alus nah. Alus aing teh hayang apa? Bayar kaen ka aing. Naon cenah ceriuk kitu? Duit lagi eueuh. Wah. Sia ya. Kayak meuli kacamata tuh. Tuh dah hirup legeng teu goblok duit sia teh. Ih, aing teh apa aing mah? Kadieun. Kadieun jaket sia. Aduh, Buka. hah? Wah. Sia teh kehen aing. Jadi kudu mayar hutang. Buka sepatu. Sepatu buka. Ih, sia nya. Dasar goblok. Kadieun, hiji deui. Buka. Aduh. Sia mau parana dua kehen. Gocing balik lah. Balik lah. Aing sepatu jaket. Jaminan. Duit aing ih. Aing balik jaket. Balik ka ditu lah. Yuk. Aing gara-gara duit 50.000 kacamata alus leungit jaket eueuh. Sepatu ge dijabol pisaman. Aing balik kudu nyeker ieu. Aduh. Ku aing nyeri.